Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawin lain saukur pesta tapi aya anu diakad. Sabab eta teh ngabangun patalina anu kuat. Lamun urang bangga jadi umat Nabi Muhammad, ngajawab salamna sing tulus jeung semangat. Sakali deui nya anu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di dahar Pak Haji, anu ngajawab salam mugian limbah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anu dipika hormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, boh anu ngabidangkan kasiswaan atau napi anu ngabidangkan kurikulum. Anu dipika hormat Bapak Ibu Guru sareng sakumna staf Sekolah Dasar Sukamaju 4 Kota Bandung, sareng anu janten kabanggaan urang sadayana siswa-siswi kelas 4 nepi ka 6 anu kusim kuring dipika cinta tur dipika reuskeun. Sugang puji sareng syukur urang sanggakeun ka Gusti Nu Agung Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan tauhid sareng hidayahna. Teu hilap kana nikmat alit sareng nikmat agung kanggo urang sadayana, bagi ka urang sadayana tiasa ngumpul di tempat ieu dina kayaan sehat walafiat pikeun nguatkeun tali silaturahmi. Shalawat sirang salam mugia tetep dilimpahkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, sahabatna, tabiin tabiatna sareng urang sadayana salaku umatna dugi ka akhir zaman anu insyaallah taat kana ajaranana. Amin ya rabbal alamin. Sampurasun nepangkeun sim kuring Nashwa Zaidah Khairunas salaku pupuhu Sekolah Dasar Sukamaju 4 Kota Bandung anu dugi tiasa masihan amanat dina dinten ieu. Hadirin anu dipika hormat, hatur nuhun parantos hadir dina waktos anu singget ieu. Ayeuna sim kuring bade ngajakeun sadaya anu hadir di dieu pikeun ingat-ingat kumaha pentingna pikeun ngamumule budaya urang, budaya Sunda. Satu acan sim kuring lebet kasihan amanat sim kuring bade naros heula ka hadirin sadayana. Di dieu saha wae anu mangrupikeun urang Sunda asli ngacung. Alhamdulillah di dia mayoritas merupakan orang Sunda aslinya. Tah kukituna orang sadayana kedah nyaho naon wae kabudayaan urang teh salaku urang Sunda asli. Dina zaman modern ieu urang sadaya kedah bijaksana dina nggunakeun teknologi supados langkung gampang pikeun ngajajah sareng ngartos kabudayaan urang. Teknologi khususna internet tiasa ngabantuan urang pikeun langkung seueur terang ngeunaan kabudayaan urang. Cik lamun dipilarian urang pasti urang bakal sadar yen kabudayaan urang teh seueur pisan. Tapi kenyataanna baru generasi zaman ayeuna mah sok sanajan canggih dina hal teknologi. Tapi henteu sok apal kana eta kabudayaan. Sakumaha dawuhan paribasa teu wanoh maka moal bogoh. Kumaha urang bade miboga rasa mika cinta kana eta kabudayaan lamun urang oge teu terang naon wae eta kabudayaan teh. Kusabab eta hayu urang mimiti ngomule kabudayaan urang. Kabudayaan Sunda teh ngangrupikeun budaya anu berkembang sareng ngajagan nilai-nilai luhur anu dijunjungkan ku masyarakat Sunda. Ieu teh dipika resep ku cara neruskan tur ngajaga ti generasi ka generasi. Kabudayaan Sunda ngagaduhan karakteristik anu pastina ngabedakeun ti budaya sejen. Urang Sunda mah dipika wanoh masyarakat anu lemah lembut, boga sikap spiritual anu luhur, sok ramah, murah senyum, periang, junjung sopan santun, jeung hormat ka sepuh. Hal ieu teh luyu sareng konsep silih asih sareng silih asuh anu parantos jadi bagian
tina kearifan lokal urang. Nanging kabudayan Sunda teh parantos dilalawara ku barudak zaman ayeuna. Jarang gitu anu nyaho sareng ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoe. Cenah mah basa Sunda teh kampungan, henteu gaul, jeung katinggalan zaman. Lamun aya oge sababaraha kali basa anu dianggo teh lamun teu loma pastina kurang lemes. Ieu teh salah satu tanda yen urang kedah mimiti ngagunakeun basa Sunda dina kahirupan sapopoe, boh di kulawarga atanapi di lingkungan sabudeureun urang sadayana. Salajengna urang oge kedah nyaho naon wae anu budaya anu asalna ti Sunda. Salah sahiji contoh anu kacida ecesna nyaeta pencaksilat jeung angklung anu parantos jadi bagian tina muatan lokal atawa mulok dina sakola-sakola dasar di Kota Bandung. Sakumaha urang sadayana parantos nganerapkeun oge. Ieu teh salah sahiji usaha pameran tah pikeun ngamumule budaya Sunda. Dua budaya ieu oge parantos jadi bagian tina warisan budaya tak benda UNESCO. Lamun pencaksilat mah ditetepkeun dina tahun 2018 di Bogota, Kolombia, sedangkeun angklung mah parantos heula dinobatkan dina 2010 pas dina tanggal 16 November anu satuluyna ditetepkeun minangka poe angklung sadunya. Ku sabab eta ulah ragu jang sungkan pikeun nunjukkeun budaya urang ka dunia, sabab eta teh mangrupikeun bagian tina identitas urang sadayana. Salian ti diajar basa Sunda, urang oge tiasa ngulik rupa-rupa seni Sunda sejen. Sangkan leuwih gampang silih gaul sareng ngaluyukeun diri dina kahirupan sapopoe. Ku kituna ayeuna urang sadayana parantos terang naon wae kabudayan Sunda anu kedah dilestarikeun. Hayu urang mimitian ngalarapkeun usaha pikeun ngamumule seni sareng budaya Sunda, utamina di Kota Bandung. Lamun sanes urang anu ngamumule saha deui? Saenggeusna ijinkeun abdi bade simkuring bade sisindiran deui. Sada nu hadir ngariung babarengan mugia damang sareng rahayu. Salam kaselamatan urang sasarengan, hatur nuhun parantos ngadangukeun diantara ieu. Mugi-mugi naon wae anu simkuring disarengan tiasa janten manfaat dugi ka urang sadayana. Hapunten bilih aya kalepatan dina cariosan simkuring sabab kasempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.